Wilujeng enjing barudak, hari ini kita akan belajar mengenai pengalaman pribadi. Mikawanoh pengalaman pribadi, mengetahui pengalaman pribadi. Pengalaman teh nyaeta sagala rupa anu kaalaman ku hiji jalma, segala hal yang dialami oleh seseorang. Pengalaman teh aya pengalaman sapopoe nyaeta pengalaman anu biasa dilakukan atawa karandapan unggal poe. Pengalaman luar biasa nyaeta pengalaman anu tara biasa dilakukan atawa karandapan unggal poe. Patali jeung rarasaan pengalaman teh aya nu pikaresepeun, pikabungaheun, pikasirieun, pikasieun jeung pikasediheun. Unggal jalma miboga pengalaman sorangan anu moal sarua jeung batur. Setiap orang mempunyai pengalaman yang tidak sama dengan orang lain. Untuk lebih paham, tugasnya menulis pengalaman selama pembelajaran online minimal 2 paragraf memakai bahasa Sunda. Hatur nuhun.